الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الشفاه ووعد عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مشكورا وجمعا مغفورا، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجوز، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadiratul mukarramun, para kiai, para alimil ulama, para ustad wal ustadzah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu tetiasa ditatan satu persatu lamun dibacakeun hiji-hiji bisi moal geus ka subuh. Anu kusim abdi dipika hormat oge dimuliakeun. Mudah-mudahan sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala ditambih kemuliaan, amin. Dipanjangkeun yuswana barokah tur manfaat. Oke, mudah-mudahan dijembarkan rizkina anu melimpah ruah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu paling istimewa anu kusim abdi dipika hormat pengatur waktu pemindah acara garis nyangeyeng protokol. Anu parantos masihan waktos kasim abdi kanggo cumarios dina ieu tempat. Anu sami kusim abdi dipika hormat dimuliakeun, mudah-mudahan anjeunna ku Allah subhanahu wa ta'ala ditetepkeun iman sinareng Islam. Oke, mudah-mudahan nalika datang kana waktu maut, mudah-mudahan ku Allah sing dijantengkeun maut husnul khotimah, amin. Anu kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintah
Bapak Kepala Desa ayah, Bapak Kepala Desa ayah, alhamdulillah. Atau yang mewakili Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua RK, Hansip dan lain sebagainya. Anu sami kusim abdi dipika hormat oge dimuliakeun, mudah-mudahan beliau ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan jabatan anu amanah oge tiasa ngabantos kanu jadi masyarakatna, tiasa membangun desana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim abdi dipika hormat Bapak Sahibul Hajah, sinarang Ibu Sahibul Hajah, anu parantos ngajadikeun hiji wasilah kanggo kempelna urang sadayana dina ieu tempat. Anu insyaallah Bapak Sahibul Hajat bade ngagaduhan maksudna nyata nikahkeun putra sinarang putrina. Mudah-mudahan ieu hajatna sing aya dina kabarokahan, sareng mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu ajana sim abdi nyarios panjang lebar ayo urang muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur, puji kanu maha suci Allah Rabbul Izzati anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sinarang nikmat sehat badan. Alhamdulillah dina wangi ayeuna urang tiasa riung mungpulung bengkok ngaranyok dina insyaallah acara walimatul ursi diiringi ku pangaosan. Mudah-mudahan urang sadayana kempelna dina ieu tempat sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan urang wangsulna ti ieu tempat nyaeta kenging kamanfaatan ilmu. Sinarang mudah-mudahan urang uihna ti ieu tempat sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan ulang sadaya yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu karantos ngendap ulang sadayana di zaman jahiliyah sampaikan ke zaman Islamiyah, di zaman ontak sampaikan ke zaman Toyota. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun atanapi di aku umatna mungkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu pertama sim abdi calik atanapi ngadeg di ieu tempat. Anu pertama nada silaturahmi sinarang bapak sahibul hajat pada khususna umumna urang katapang. Mudah-mudahan silaturahmi urang dina wengi ayeuna sing nyanda barokah. Sinarang mudah-mudahan sing ngajadikeun wasilah dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina ibu sadayana nan agung barokah sinarang manfaat eta silaturahmi. Ibu sadayana silaturahmi seueur manfaat sinarang barokahna. Dina salah satu hiji carita ibu sadayana aya hiji jalmi duka urang katapang duka urang mana. Ayah hiji jalmi ibu sadayana nyaeta angkat tirompokna ka hiji tempat anu dituju teh seorang ulama atanapi seorang kiai anu terang kana tentang masalah azal hiji manusia. Sik hartina mun cik zaman kuarita mah tukang palakiah ya, tukang palakiah ahli palak terang kana naas hiji jalma, terang kana ajal hiji manusia. Dina hiji waktos eta jalmi dongkap kanu kiai tujuanana rek ngiring pangaosan sinarang anu sanesna dirompok kiai dirompok ulama. Datang kana hiji waktos eta seorang kiai ningalikeun beta ka jalma teh nu eta ditaros ku hiji jalma tersebut nyaeta cik jalma punten ustad, punten kiai, punten abuya. Naon ieu abuya dina dinten ayeuna ka abdi selalu mencorong ningalikeun. Cik eta abuya
jawabna kieu bahwa wahai anjeun cair ti detik ayeuna umur maneh teh hanya 3 hari deui 3 dinten deui cenah 3 dinten deui cik eta jalma kumaha ieu ngeun 3 poe deui boga umur di alam dunia. Atuh nu tadina ka sawah tukang ka sawah ge meureun cicing bae tukang usaha cicing bae tukang kuli atuh cicing bae di imah jangan umur 3 poe deui 3 poe deui dat uih betos kitu mah tinu abuya teh ngiring pangaosan tinu ustad ngiring pangaosan atana piti majelis taklim ibu-ibu bapak-bapak orang katapang uih beka rompokna datang ka rompok ngalamun jak umur ngan 3 poe lamun ayeuna dinten Kemis berarti Jumat Sabtu Minggu ngan sakitu deui tah ngan 3 poe deui abel cenah ieu geus datang ka rompok ieu dosa ka tatangga atuh seueur kabaraya kitu deui seueur dosa ngalamun beda datang ka imah dahar teu ngeunah nginum teu jatuh karasa jamikiran jadi suk ngan Jumat Sabtu Minggu di alam dunia datang ka dinten Jumat anjeunanana keliling ka tatangga anu deukeut baik baraya maupun tatangga keliling kadinya nyuhunkeun hampura ka masyarakat nu deukeut naon tujuanana sasanarieun ieu umpamana Ki Yusuf apunten Yusuf ditampun nah kumarti anu rada apal Ki Yusuf sareng nah itu rada apal cik Yusuf eta Ki Yusuf keliling di Katapang di kampung Katapang masjid keliling ka unggal rompok hiji nyaeta nyuhunkeun hampura anu kadua nyuhunkeun doana ja engke poe Senin abdi rek maot itu bahaya bin ya iya cik hiji riwayat cik hiji riwayat ya. Keliling di kampung Katapang anu caket sareng rompok Ki Yusuf dina dinten Jumat datang ka dinten Sabtu keliling kana tatangga lembur tujuanana menta hampura sinareng nyuhunkeun doa supaya maut anjeunana husnul khotimah bahwa dinten Senin mah ieu innalillahi anu kadua dinten datang ka dinten Minggu anak anu ti Jakarta ditelepon datang anak anu ti Malaysia ditelepon meureun anu deket makaruh kumpul di imah kabeh manehna keliling dina dinten Minggu ka tatangga nu rada jauh kabaraya nu rada jauh tibatan anu tadi tujuanana naon hiji menta hampura kadua nyuhunkeun doa supaya maut husnul khotimah bahwa dinten Senin ieu innalillahi anak jeung tatangga baraya mah geus kumpul di imah malam Senin datang ka dinten Senin isuk-isuk sampai dohor ditungguan anak teu beunang ka jauh tatangga teu beunang ka jauh nungguan pae nungguan pae datang ka dohor hirup kene Senin datang ka dohor hirup kene kekaleuran anak nyangu dicarek dan lain sebagainya sitah ngaliung pada dirinya
liwat dohor masih jangtung kene kekelayaran. Baik, ditungguan sampai asar, datang ke asar hirup nungguan naon nungguan mau asar masih hirup. Cik bapakna tadi teh ulah kajauh bisi ieu bapak sela-sela asar sampai maghrib. Memang naga dongeng ya. Memang naga dongeng nggak dongeng ke zaman baheula ya. Datang ke maghrib ditungguan atau masih hirup kene. Anak jeung pamajikan jeung tatangga geus teu ngejo tisu kalaparan. Ieu nu bae batereh bae. Cik bapana, wahai anak, baik anu awewe maupun anu pamegat, bisi ieu bapak teu geh ti beurang nai. Bisi mah engke kapeutingna. Bisi ieu antara maghrib jeung isya. Gancang carita datang kana isya masih hidup. Ditungguan terus sampai ke bisi mah jam 12 tengah peuting. Ditungguan sampai jam 12 peuting masih hirup bapana. Anakna cik anakna nu sejen kami mah tunduh ye nungguan nu pae. Gitu. Tunduh kami mah maka di isuk teu can ngawadang sampai ka kiwari. Jadi carek ku bapana. Silahkan cek bapana arek sare mah ngeun wayahna aplusan. Bisi tengah peuting ieu lamun hararees. Aplus anakna jeung anak baik nu lalaki maupun anu awewe aplus sarekna. Sampaikan tiba Allahu Akbar umpamana di masjid subuh. Ayo guringal anak nanu teu sare eta bapak. Teu capai. Pak. Kumaha geus kitu? Bisi ieu cik bapana engke jam 6 isu. Datang ganjang carita datang ke jam 6 isu bapana masih hirup. Cik anakna iraha pak nepaehna atuh teh cenah. Cacik abuya umur bapak ngan 3 poe deui. Gancang carita berang eta dina poe Salasa teh berang ibu bapak hadirin wal hadirat eta si bapana geus teu ngeunah cuci, geus teu ngeunah tiuk, geus teu ngeunah nangtung, hayang geura kanu abuya deui nanyakeun. Gancang carita lempang eta anu jadi bapana teh tadi nu umurna ngan 3 poe deui datang kanu abuya cik eta bapana teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik abuya oh jaka Yusuf mohon pak hapunten abuya 3 dinten anu kalangkung abdi ka dieu dongkap ka abuya. Cik abuya nyarios ka abdi umur abdi hanya 3 dinten deui. Upami telepat abdi ka dieu keur dinten Kemis dietang ku abdi dinten Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ayeuna dinten Senin abdi teu ka mana-mana cicing bae dirompok sampaikeun ka wengi Salasa.
dinten salasa abdi geus tengenah diuk tengenah nangtung dirompok hayang diradongkap kanu abuya naoskeun tentang umur abdi 3 dinten deui. Cik abuya dina selama 3 dinten anjeun ka mana bae. Cik eta seorang laki-laki seorang bapana teh abdi dinten Jumat abdi keliling ka tatangga kabaraya